Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis wal isyruna ari hadis anu ka-25 an Abdus Somad bin Al-Hisani eta tetep katampi ti Syekh Abdus Somad bin Hisan. Qala nyarios Abdus Somad kana lafad kuntu bukti kaula ingda Sufyan As-Sauri eta tetep dicaket Syekh Sufyan As-Sauri radhiyallahu taala anhu. Asma'u bari nguping kaula minhu ti itu Syekh Sufyan al hadisa kana hadis pakuntu tabukti kaula fil masjidi eta tetep di masjid yauman dina hiji poe. Fa itu teras salat kaula al maghriba kana salat maghrib ma'ahu saratana Syekh Sufyan fadakhala teras lebat Syekh Sufyan al bayyita ka bumi. Suma kharaja teras keluar Syekh Sufyan ilayya ka kaula wa biyadihi jeung eta tetep dina pandanganna Syekh Sufyan raghifun ari apem. Wa alaihi sareng eta tetep ka itu Syekh Sufyan zabibun ari anggur. Obikodri kafin kalawan ukuran sakepeul. Faghtanamtu teras ngalap untung kaula khalwatahu kana khalwah nyempen sareng Syekh Sufyan. Faqultu teras nyarios kaula kana lafad rahimakallah rahimah muga mikaasih ka anjeun sallallahu Allah. Lawim basatta lamun ngabeberkeun anjeun ilan nasi ka jalma-jalma falyati tah bakal darongkap ka aranjeun atawa ka anjeun sa syarifu jalma anu mulia. Wal wadi'u jeung jalma nu hina wal ghaniyu jeung jalma anu sugih wal faqiru jeung jalma nu fakir. Fayastami'una teras ngarupingkeun itu jalma-jalma mingkati anjeun al hadisa kana hadis. Wa yamiluna sareng nyarandak itu jalma-jalma angkati anjeun al hadisa kana hadis. Faqala teras nyarios li ka kaula sa Sufyanu Syekh Sufyan. Ayyur rajuli eta lalaki naon indaka mungguh anjeun mangsurun ari Syekh Mansur. Qala nyarios itu Imam Abdus Somad kultu nyarios kaula kana lafad imam musiqoh eta imam nu ka percaya makmunun tur anu wasiqotun eta imam anu kapi andal tegasna tiasa diandalkeun makmunun tur anu kapercaya. Qala ngadawu Syekh Sufyan kana lafad fa ayyur rajuli terus lalaki naon indaka munggu anjeun Ibrahimu ari Ibrahim an-Nakhai. Qala ngadawu Abdus Somad kana lafad kultu nyarios kaula imamun eta hiji imam min a'immatil muslimin anu tetep di jajaran imam kaum muslimin. Qala ngadawu Syekh Sufyan fa ai kana lafad fa ayyur rajuli tuluy lalaki naon atawa eta lalaki naon indaka munggu anjeun Alqamatu ari Alqamah wa Abdullah bin Mas'udin jeung Abdullah bin Mas'ud. Qala ngadawu Abdus Somad kana lafad kultu nyarios kaula min afadili ashabi Rasulillahi eta tetep di jajaran pirang-pirang sahabat utamana Kanjeng Rasul. Qala ngadawu Syekh Sufyan kana lafad haddasa nyarioskeun ka kaula sa Mansur Syekh Mansur an Ibrahima katampi ti Syekh Ibrahim an Alqamata katampi ti Alqamah an Abdillah katampi ti Abdillah bin Mas'ud. Qala ngadawu itu Ibnu Mas'ud kana lafad qala saha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala lamma khalaqa eta samang-samang sagandamel Allah jannati adnin kana pirang-pirang surga Aden da'a tah manggil Allah Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam faqala terus kandawu Allah lahu kaitu Jibril kana lafad intolik kudu indit anjeun fangdur tuluy kudu ningali anjeun ma kana perkara khaliqon dijieun itu mali ibadi pikeun pirang-pirang hamba kami wa auliyai jeung pikeun pirang-pirang wali kami. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi kana lafad fadhahaba teras berangkat saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam yatufu bari nguriling itu Jibril fitil kal jinani di atas surga fa asyrafat teras nembongan ilaihi ka itu Jibril saha jariyatun hiji widadari min huril aini anu tetep ti jajaran widadari anu cureuleuh panonna mimba ditil kal qasri ti sawareh eta gedung. Fatabassamat teras mesem itu jariyah ila Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam. Fadoat teras caang naon jannatu adnin pirang-pirang surga Aden min dau'i thanayaha tina lantaran cahaya pirang-pirang waosna itu jariyah. Fakhara teras ngajungkel sah Jibril malaikat Jibril alaihi salam sajidan beranu sujud. Fadonna teras nyangka itu malaikat Jibril annahu kana sanyana itu dau min nuri rabbil izzati tetep tina cahaya zat anu kagungan kamuliaan. Fanadat teras ngagero jariyahu ka Jibril kana lafad ya aminallah hey aminullah
irfa kudu nyengkatkeun anjeun ra'saka kana sirah anjeun fanadhara teras ningali Jabrail ilaiha ka itu jariyah. Faqala teras ngadawu Jabrail kana lafad subhanalladzi khalaqak. Subhanalladzi kalawan maha suci zat khalaqanu pantas ngadamel itu ladzi ki ka anjeun. Faqala teras nyarios al jariyatu jariyah. Kana lafad ya aminallah atadri nah terang anjeun liman pikeun sa khuliqtu dijieun abdi. Qala ngadawu Jabrail la henteu qalat ngadawu jariyah. Innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala khalaqa eta ngadamel Allah ni ka kaula liman pikeun jalma asaro anu milih si iman ridallahi kana karidoan Allah ala hawa nafsihi ngelehkeun kana hawa nafsuna si iman. Wa suila sareng dia tarosa annabiyyu kanjing Nabi alaihi salam an bina'il jannati tina tingkah adegan surga. Kaifa bina'uha kaifa eta kumaha bina'uha ari adeganana itu jannah. Faqala teras ngadawu kanjing Nabi labnatun eta bata min fiddatin nu tetep tina perak walabnatun jeung bata min dahabin nu tetep tina emas wa milatuha jeung ari lantaina itu jannah al misku eta kasturi al adfaru anu banget sengit wa turabuha jeung ari taneuhna itu jannah az-za'faranu eta za'faron wa hasbauha jeung ari koralna itu jannah al-lu'lu'u eta mutiara wal yaqutu jeung yakut. Qala ngadawu Ibnu Mas'ud kana lafaz jaa datang sarojulun jilalaki min ahlil kitabi anu tetep ti ahli kitab ila Nabi kanjing Nabi alaihi salam. Faqala itu rajul kana lafaz dia Abul Qasim atazamu nah nyangka anjeun anna ahlal jannati kana yen sanyana ahli surga yakuluna eta barang dahar itu ahli surga al jannah wa yashrabuna jeung ngarinum itu ahlul jannah. Qala saha nabiyyu alaihi salam na'am bener. Qala ngadawu kanjing Nabi kana lafad wallazi demi zat nafsi anu ari diri kaula biadihi eta tetep dina kekuasaan ladzi. Anna adahum sanyana salah sahijina itu ahlul jannah la yu'to eta yakin dipaparin itu ahad quwata mi'ata rajulin kana kekuatan 100 lalaki fil aqli dina dahar wasyurbi jeung dina nginum wal jima'i jeung dina jima' wasyahwati jeung dina syahwat. Qala nyarita rajul kana lafad allazi ari jalma yakulu anu sok dahar itu ladzi wa yashrabu jeung sok nginum itu ladzi yakunu eta bukti lawa eta tetep pikeun itu ladzi hajatun naon hajatun pangabutuh wal jannatu sedengkeun ari surga thayyibatun anu alus laisa anu teu aya fi eta tetep di itu jannah naon adza pilara. Qala ngadawu sa'an nabiyyu alaihi salam takunu bukti naon hajatu adihim ciri butuh salah sahijina itu ahlul jannah rashhan eta kesang yafidu anu ngalir itu rashun min jildihi tina kulitna itu ahad karashil miski seperti rembesna kasturi. Qala ngadawu kanjing Nabi kana lafad inna ahlal jannati sanyana ahli surga mi'atun eta 120 jeung 20 naunana sofan jajaranana samanuna ari 80 naunana sopan jajaranana min ummati eta tetep di jajaran umat kami wa arbauna jeung ari anu 40 naunana sopan jajaranana min sairil umami eta tetep ti sasesana pirang-pirang umat. Waqila jeung dicarioskeun naon innatu lakul lisopin sanyana panjangna tiap-tiap jajaran min masyriki eta tetep ti masyrik dan maghribi nepi ka maghrib. Wa ardu kulli sopin jeung ari lebarna tiap jajaran mislu ardi dunya eta tetep seperti legana dunya. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafadin Allah taala sanyana Allah taala yaqulu eta ngadawu Allah li ahlil jannati ka ahli surga kana lafad ya ahlal jannah hai ahli surga. Fayaquluna teras ngajarawab itu ahlul jannah kana lafad labbaik wa sa'daik. Fayaqulu teras ngadawu sa Allah taala hal raditum nah mikari do aranjeun kabeh. Fayaquluna teras nyarios ahlul jannah kana lafad wa ma jeung ari naon lana eta tetep pikeun abdi lana radho. Oke ya wa ma jeung ari naon lana pikeun abdi lana radho eta make henteu ridho abdi sadayana. Wa qad a'tayta bari nyata tos maparin Gustina ka abdi sadayana ma kana kanikmatan lam tu'ti anu teu maparinkeun Gusti ahadan ka jalma min khalqi kanu tetep ti jajaran makhluk Gusti. Fa yaqulu teras ngadawu sallallahu taala kana lafad ana ari kami u'ti eta maparin kami ka kaaranjeun afdola
kana nu leuwih utama min dalika tibatan itu mazkur. Fayaqulu terus nyarios itu alul jannah kana lafad ya Rabbi duh Gusti ayu syai'in ari naon perkara afdalu eta nu langkung utama min dalika tibatan itu mazkur. Qala ngadawu sallallahu taala kana lafad ahillu netepkeun kami alaikum kana nying kabeh ridwani kana karidoan kami fala askhatu maka moal bendu kami ba'dahu dina saba'dana itu ridho abadan dina salawasna. Sumaqala terus ngadawu sa nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad yunadi ngagero saha munadi nu ngagero ida dakhala di mana-mana geus asup sa alul jannati ahli surga al jannata ka surga ana geus mangsana ngagero na kulapad ieu ana geus mangsana lakum pikeun aranjeun kabeh antah yau naon antah yau yen hirup aranjeun wala tamutu jeung moal maraot aranjeun abadan dina salawasna wa antasihu jeung yen sehat aranjeun wala tasqomu jeung moal gering aranjeun abadan dina salawasna wa antashibbu jeung yen ngora aranjeun wala tahramu jeung moal pikun aranjeun abadan dina salawasna wa anta tana'amu jeung yen ngeuneunahan aranjeun wala taba asu jeung moal balangsak aranjeun abadan dina salawasna wadalika jeung ari itu kanikmatan surga qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala lafad wanudu antil kumul jannah wanudu jeung digero ahli surga antil kum kana yen ari antil kumul jannatu kana yen ari itu surga uristumu eta diwaris aranjeun hak kana itu jannah bima ku sabab amal kuntum anu geus bukti aranjeun kabeh ta'amaluna eta ngamalkeun aranjeun kabeh kana itu emma. Sumaqala terus ngadawu saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad yaqulu ngadawu sallallahu taala kana lafad a'dadtu nyawiskeun kami li ibadiya pikeun pirang-pirang hamba kami as-solihina pirang-pirang anu soleh kabeh ma kana perkara la ainun anu teu aya ari panon ro'at eta geus ningali itu ain kana itu emma wala udunun jeung henteu ari ceuli samiat eta geus nguping itu udun kana emma wala khutiro jeung teu dikareteg itu emma ala qalbi basyarin kana hatena manusia iqra'u kudu maca aranjeun qaulallahi ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala fala ta'lamu tah henteu nyahoeun naon nafsun hiji awak makana perkara ukhfiya nu disamarkeun itu emma lahum pikeun itu ahlul jannah min quwwati ayunin tegasna tina kabungahan jazaan karena babales bima kana amal kanu nu bukti itu ahlul jannah ya'maluna eta pada ngamalkeun itu ahlul jannah wa qala sareng ngadawu sa nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad la maudi usauti ahdikum yakin ari tempat cameti salah sahiji aranjeun kabeh fil jannati di surga khairun talawi alus minad dunya tibatan dunya wa ma jeung perkara pian nu tetep aya di itu dunya. Iqra kudu macakeun aranjeun kabeh insyi'tum lamun karep aranjeun kabeh kana lafad faman juhziha anin nari. Faman tari jalma zuhziha anu dijauhkeun itu si iman anin nari tina neraka wa udkhila jeung diasupkeun si iman al jannata ka surga. Faqad faza tah eta nya geus bagja si iman wa mal hayatud dunya. Jeung lain ari kahirupan dunya illa mataul gururi eta kajaba kasenangan tipuan. Wa inna fil jannati jeung sanyana eta tetep di surga sajarotan ari hiji tangkal lausaro anu lamun mapaisa roki bujalma nu tumpak kuda fi dhilliha dina kalangkangna sajaroh mi'ata amin kalawan 100 tahun fama yaqta'u tah moal bisa nempuh itu rokib hak kana sajaroh. Iqra kudu maca aranjeun kabeh insyi'tum lamun karep aranjeun kabeh kana lafad walil mamdudah wa ma immaskub wadil mamdudatin jeung kalangkang anu dipanjangkeun wa ma immaskubin jeung cai anu dikocorkeun wa faqiatin katsiratin jeung lalawuh anu loba la maqtu'atin anu henteu dipegatkeun wala mamnu'atin jeung henteu anu dicegah wa furusim marfu'atin jeung pirang-pirang amparan anu diluhurkeun anilmu jeung tina pirang-pirang amparan diluhurkeun wa anil Mughirati bin Syu'bah sareng katampit Imam Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anin nabi katampit Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam qala Kanjeng Nabi najamun najat sa Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam robbahu ka pangeranana Nabi Musa faqala terus ngadawu Nabi Musa kana lafad ya Rabbi duh Gusti akhbir mugi
ngawartoskeun Gusti ni ka abdin akhiriman tina pangakhirna jalma yadkhulu anu lebat itu si iman aljannata ka surga wa kam jeung sabaraha yakunu bukti si iman lahu eta yakunu eta bukti itu si iman yakunu eta bukti kalakuan lahu eta tetep bagian si iman mil jannati tina sawarga qala ngadawuh sallallahu taala ya Musa hi Musa la yabqa henteu nyesa finnari dina neraka sa muslimun jalma Islam ila rajulun kajaba hiji lalaki wahidun sahiji ukhriju nu ngaluarkeun kami huka rajul minan nari tina neraka bi rahmati kalawan rahmat kami fayakifu teras cicing itu rajul ala babil jannati dina lawang surga wa aqulu jeung ngandika atau ngucap kami kana lafad urhul kudu asup anjeun al jannata ka surga fayaqulu teras ngomong itu rajul kaifa adkhulu kumaha tiasa lebat abdi al jannata ka surga wa qad khada bari nyata tos nyandak sana sujalma-jalma manazilahum kana pirang-pirang tempatna itu nas wa darajatihim jeung kana pirang-pirang darajatna nas walam yabaqo sareng teu nyesa li pikeun kaula naon sayun hiji perkara oge wala makanun jeung teu nyesa hiji tempat fa aqulu teras ngucap kami abdi ka abdi kami ataradona harido anjeun fil jannati di surga minal makani tina tempat bimikdari mamlakati mulkaini kalawan saukuran kerajaan dua raja fid dunya nu tetep di dunia qala ngadawuh Kanjeng Nabi fayaqulu teras nyarita rajul qadra ditu nyata ridho abdi faqulu teras ngandika atawa ngucap kami lahu ka itu rajul udkhul kudu asup anjeun jannata ka surga walaka bari eta tetep pikeun anjeun adaafu dzalika ari pirang-pirang tiklanana itu mamlakah mulkain fa'uti teras mere kami hu ka itu rajul biqadri mamlakati arbaati mulukin kana saukuran kerajaan opat pirang-pirang raja min mulukid dunia nu tetep ti pirang-pirang kerajaan dunia qala ngadawuh Kanjeng Nabi kana lafad yakunu bukti eta qadru mamlakati arbaati muluk misla khurasan na eta tetep seperti negara Khurasan wa Irakin jeung negara Irak wa Yamanin jeung negara Yaman wa Syamin jeung negara Syam qala ngadawuh sa Musa Nabi Musa alaihi salam ya Rabbi akhbir mugi ngawartoskeun Gusti ni ka abdian awaliman tina pangheulana jalma yadkhulu anu lebat man aljannata ka surga kam eta sabaraha mikdaru makanihi ari ukuran tempatna iman minha tina itu jannah qala ngadawuh Allah ya Musa hi Musa hayhata jauh ulaika ari itu man hum eta ari itu ulaik as-sabiquna eta pirang-pirang nu ti heula a'dadtu nyawiskeun kaula lahum pikeun itu sabiqun fi hadi itu jannah makana perkara la ainun untuk aya ari panon ro'at eta geus ningali itu ain kana emak wala udunun jeung henteu ari ceuli samiat eta geus ngadengi itu udun kana emak wala khutiro jeung teu dikerteg itu emak ala qalbi basyarin dina hatena manusia qattu sama sakali qala ngadawuh Imam Sufyan wa yu'ayyidu jeung nguatan hadal hadisa kana ieu hadis naon ma perkara rawa anu ngariwayatkeun saha Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi katambi ti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam qala ngadawuh Imam Abi Hurairah kana lafad qala saha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad inna akhira man sanyana pangakhirna jalma yadkhulu anu asup si iman al jannata ka surga lau adhafa eta lamun natamu saha Adamu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam ma'a dzurriyyatihi sarta keturunan Nabi Adam ajma'a tegasna sadayana lawasi'atah tangtu ngalegakeun hu ka Nabi Adam jeung duriyah naon dalika itu mikdar naonana makanan tempatna warizqon jeung rizkina kantun al hadisus sadisu wal ishruna cekap wallahu a'lam bissawab.